Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang. Mudah-mudahan teras damangnya. Dina video ayeuna nyaeta pangajaran bahasa Sunda kelas 10 materi aksara Sunda part kalima huruf ngalagena bagian kedua. Pabama yarala wasaha. Nah, poin pembahasan tina video ayeuna aksara ngalagena 2 teh nu kahiji review aksara ngalagena hiji kagak ngacajanya tadana jeung diajar aksara ngalagena nu kadua pabama yarala wasaha. Nah, urang ngareviewnya sebutkeun aksara di handap kagak ngacajanya tadana leres. Tah non ieu kaca leres. Noneta tanya leres. Nanti sebatkeun nya dana. Ya betul, tas pintar. Nah ga leresnya noneta jaka. Oke leres pisan. Tah ayeuna baca sadayana jaka nyatana ngaca da. Oke leres. Tah tong hilap subscribe-nya. Oke, ayeuna urang diajar aksara ngalagena bagian kedua nyaeta pabama yarala wasaha. Jadi dina video ayeuna diajar salapan aksara ngalagena. Oke, ngawitan ti Pak tinggal cara nulisna. Sakalinya teu. Gampilnya jiga ka tapi handapna disambungkeun. Oke, eta Pak. Gampilnya huruf Pa. Nah, ayeuna buka buku teras serat huruf Pa dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Nah, terus gitu tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf Pa dina aksara Sunda. Terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf Pa. Jadi hidep gaduh 10 huruf Pa. Sok gampilnya pokona mah Pak mah hampir sami sareng Ka, tapi Pak mah handapna nyambung. Sakalinya angka 7 handapna nyambung leres pisan. Pak sami sareng Ka, tapi handapna nyambung. Oke. Anu kadua ba tinggal cara nulisna teu. Nah, gampilnya ti luhur ka handap. Oke. Ya, gampil ba. Nah, ayeuna sok serat huruf ba dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf ba dina aksara Sunda. Bayangkeun. Nah, tos dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf ba. Atos ya. Jadi hidep gaduh 10 huruf ba. Oke. Gampilnya huruf ba mah kiri ka handap. Ya, gampilnya huruf ba mah. Oke. Tos satos huruf ba pa ba nu katelun naon ma. Tinggal gampil. Z kaluhur melengkung. Iya. Z. Ya. Gampilnya huruf ma. Oke, ayeuna sok serat huruf ma dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf ma dina aksara Sunda. Ma, kumaha ma teh? Ya. Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf ma. Oke. Jadi hidep gaduh 10 huruf ma. Jadi tos sabaraha bieu teh? Pa ba ma. Berarti euna anu ka 7. Pa ba ma. Naon deh? Ya.
Nah, tinggal ya mah gampilnya. Ya. Iya, di checklist ya, di checklistnya huruf Z tarik kaluhur ya di checklist. Oke. Gampilnya Z kulawit kaluhur ya di checklist. Nah, ayeuna sok serat huruf ya dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pausela videona. Terus tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf ya dina aksara Sunda. Bayangkeun Z kaluhur di checklist. Nah, geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf ya. Oke. Jadi hidup gaduh 10 huruf ya dina aksara Sunda. Gampilnya ya mah Z kaluhur checklist ya. Oke. Salajengna non ra. Tinggal gampil pisan ra mah. Angka 7 dipencit terus luhurna di setripan. Angka 7 dipencit luhurna di setripan. Gampilnya ra. Angka 7 dipencit luhurna di setripan. Ayeuna sok serat huruf ra dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pausela videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf ra dina aksara Sunda. Ya, terus bayangkeun angka 7 dipencit di strip luhurna. Terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf ra dina aksara Sunda. Oke. Janten hidup gaduh 10 huruf ra. Gampilnya angka 7 dipencit luhurna di garisan. Oke. Ayeuna la tinggal. Jika noncing la. Terus pernah diajarnya teknya la teh sami sareng angka 7 dina aksara Sunda. Tinggal ya gampilnya la jika angka 7. Nah, ayeuna sok serat huruf la dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pausela videona. Tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf la dina aksara Sunda. Terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf la. Bayangkeun la mah jiga angka 7 dina aksara Sunda. Huruf N kapitalnya miripnya huruf la tapi nyangeyeng ya. Jadi hidup gaduh 10 huruf la. Pinternya. Nah, tos la aya wa. Tingali cara nulisna gampil pisan teu. Wa. Sekali iya sacoretan. Gampilnya wa jika noncing. Jika angka hiji dina aksara Sunda eta wa. Nah, ayeuna sok serat huruf wa dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pausela videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf wa dina aksara Sunda. Bayangkeun huruf wa mah sami sareng angka hiji dina aksara Sunda. Nah, tos geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5 huruf wa. Jadi hidup gaduh 10 huruf wa dina aksara Sunda. Ingat, wa mah sami sareng angka hiji dina aksara Sunda. Pinternya. Ayeuna sa tinggal gampil sama. Angka 7 dipencit 2 kali. Angka 7 dipencit aya 2. Nah, 2 kali angka 7 dipencit eta huruf sa. Nah, ayeuna sok serat huruf sa dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pausela videona. Tos tuluy peureum bayangkeun ku hidep cara nulis huruf sa dina aksara Sunda. Ingat, sa mah angka 7 dipencit aya 2. Angka 7 dipencit aya 2, oke? Geus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Tos jadi hidup gaduh 10 huruf sa dina aksara Sunda. Ingat huruf sama angka 7 dipencit aya 2. Pinternya emut-emut. Ayeuna aya H ieu nu pamungkas ya. H mah cara nulisna tingali. Tuh, Z alit kaluhur kulawit. Nah, tinggal pengker Z-na jika aya panto lawangnya. Nah, gampilnya H. Nah,
Ayeuna sok serat huruf H dina aksara Sunda paling saeutik 5. Pause heula videona. Tos kitu tuluy peureum, bayangkeun ku hideup cara nulis huruf H dina aksara Sunda. Bayangkeun huruf H Z alit kaluhur jika aya lawang di pangkarna ya. Terus dibayangkeun tuliskeun deui dina buku minimal 5. Oke. Jadi hidup gaduh 10 huruf H. Gampilnya huruf H manya. Ayeuna latihan. Teguh ieu huruf non. Pa, bama, yarala, wasaha. Pa, bama, yarala, wasaha. Non eta? Ya, bapa. Non eta? Leres. Non eta? Iya, betul. Non deui, ieu non ieu. Raya. Oke, teguh deui. Non eta? Pa, ya, maha. Leres. Non deui sok. Leres pa, ya, maha. Non ieu? Bapak Sahara. Leres, pinter. Tah, baca deui teras. Non eta? Ma, ya, malarasa, ya. Tah, terus pinternya mung sakitu video dina dinten ayeuna. Teras semangat diajar aksara Sunda, tong hilap subscribe supados simpuling langsung semangat dina ngadamel video dina diajar Sunda yuk. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.